Kosim mah berat. Puting katipu di pasar malam. Ketipu Oh. di pasar malam. Anjir, parah si Kosim ya. Please kos ya di pasar malam mah tempat rame sih teh. Moal aya nu katipu, moal aya jelema nu katipu kecuali jelema rempang juga si ieu nya. Guys, benar tuh. Katipu jangan di pasar malam ya. Ya paling ge kacopetan di pasar malam mah kos. Mana katipu naon? Ya kupingkeun berat. Pan Kosim teh peutingnya aing dagang buku gambar. Mangga cenah bapak, ibu 10.000 tilu cenah mirah. Terus meuli didinya. Meuli berat dari warung mah 5 ribuan hiji. Terus Coba Kosim ingat ka budak sok resepeun ngagambar. Meuli we Kosim teh 10 ribuan. terus Nepi ka imahnya dibukaan ku Kosim nu ka hiji, nu ka dua, nu ka tilu, kabeh anjir eueuh gambaran polos tah. Dasar tukang gambar belagungnya an. sia nu belagung mah anjing. Parah aing si Kosim ieu. Ampun teuing. Kos, si teh buku gambar, sebutna buku gambar. Ya. Tapi polos si teh. Buku gambar mah. Terus budak maneh arek ngagambar di mana lamun eta bukuna aya gambaran. Parah aja si Kosim ya. Cek aing ge baheula sakola TK si teh. Anjir. Sia mah sakola TK anjir ngadon modal dari sakolana balik wae. Jadi na kieu ya anjir. Ngomongin si Kosim ya. Hah, aya-aya wae ieu ya anjir ya. Kolecer ombak banyu ya. Gerak bantuan yuk, dah hese. Naon ya? Iya pang kaditukeun tuh. Sok. Kemana? Kaditu tuh. Oh. Ini dia. Nya. Ya ceklan payungna. Oh, Naon, Bib? payungan. Ih, bibi aek ngebor. La ilaha illallah. Pan eker hujan bi make diceboran sagala. Kan di payung. Lain masalahku di payung nabi. Iya pan geus baseuh. Ieu geus baseuh teh kudu diceboran. Ya. Mending ge jahitan. Jahitan popoean nepieun ka jibreg kieu geus garing teh tadi. Jahitan kumaha sembarangan ari aa eta mah teu soe da alus keneh. Innalillahi. Boga bibi kieu ku aing diracun wae gitu ieu. Ampun teuing. Di jahitan di angkatan, lain di kaputan lain. Oh, dibawa ka ditu maksudna. Dicokot bawa ka ditu diuhan. Kumaha bibi lah. Lieur anjir. Naon nih kos? Biasa we berat. Sore kieu mah nongkrong atuh. Oh. Cing buka udud euy lah. Urang geus kadahar peuteuy ya. Biasa bau karbit sungut. Nya eta berat. Kerusum hujan kieu mah Kosim diperean udud teh eureun heula euy. Naon sok salah maneh mah. Ya. Keur usum tiris udud mangeunahna teh. Ai maneh. Pan eta berat. Tadi isuk Kosim dibejaan ku Hansip Karja. Cenah lamun keur hujan, udud berat. Anjing. Nya heueuh atuh kos. Keur hujan terus udud nya paeh atuh ududna nu paeh kos. Ududna nu paeh. Atuh tinggal beuleum deui we atuh situ jeung bari oge nanaonan atuh situ udud bari hujanan. Maneh udud mah di imah we. Kota sempit kieu anjir ieu sirah Kosim. Ngarti atuh Kosim ge ah. Nya Kosim itu loh tuh ngarti nu kitu. Anger geus bere nyaho kieu teh. Sotoy anjir. Tapi mani lilanya berat usum hujan irah lodona Kosim hayang udud deui. Nya cek aing ge. Cenah ngarti ieu. Aya-aya wae ieu anjir ieu hulu japuh ieu. Cocol wae ku aing itu sangguh haneut ieu. Ya akam mana ieu milila teuing. Engko nganter ka desa cenah. Datang-datang bae. Mangga deh.
Jadi bi nguruskan doli misi teh. Jadi ke dinamahan atau ngomongnya sing bener. Naon? Domisili gitu. Oh anjir. Bibi aing geus bisaeun ayeuna mah. Bisaeun. Aya tuh. Yuk. Lah kok heula sing bener lah ngomongna erang kok di desa ngomongna caprak mah domisili gitu. Rek mau matahan anjir. Pantan tadi ge bener. Ti kamari ge bener urang mah bi. Ti kamari ge. Salah sok kurang ajaran. Besok. Do gitu. Do. Mi. Si. Li. Hijikeun. Doli misi. Kan Anjir. salah. Domisili. Tuh, Dosili. Do. Mi. Si. Li. Domisili. Mi. Si. Li. Domilisi. Teuing harap lah. Geus lah, balang saya geus siap can. Da bibi ieu nu rek ka desana geus siap can eta susuratana. Siap atuh. Kade poho. Di jama oge dibawa yo. Naon make jeung kudu mawa juj ama ka desa bi. Da moal rek dipetel di desa ge. Ini petel. Ditalar susuratan anjir. Ditalar susuratan anak palak binas moal. Duh, Brad, aceng mah keur bararingung, Brad. Bingung kunaon? Eta nyumponan kahayang budak, Brad. Kahayang mah tuh mungjeng batur geura, Brad. Yang naon di budak? Budak teh yang kuliah, Brad. Oh. Kuliah deui deh. Kakara keluar kamari, Brad, lulusan kamari. Satu karasa. Yang ka mana cenah? Pugu eta, Brad, anu teu umum jeung batur nu eueuh di dieu geuning, Brad. Hayang ka jurusan naon? Manehna mah hayang ka Setikes, Brad. Oh. Kesehatan berenya kebidanan, kedokteran itu Setikes mah lain. Nya, Brad. Kapan geus puguh eueuh jurusanana di urang mah? Eueuh meureunna dia mah meureunna. Di Bandung mah aya meureun. Kapan hayangna di dieu, Brad? Kapan sanyaho aceng mah, Brad? Ari di dieu mah ayana jurusanana jurusan Bandung, Bekasi, Banjarsari, Bandung paling ge, Brad. Ning. Saroceng geus kagi celak deui wae anjing. Parah. Please, Ceng. Yo, eta mah jurusan bus deh. Jurusan bus 3parapat lamun teu bus Budiman teh Ceng. Pan budak didinya mah arek kuliah, jurusan sekolah anjir kejuruan. Parah aja dia si Saroceng. Cek ku aing dipanah oge sia. Yang dipanah ku aing ieu. Brad, ari nyi Ratu Roro Kidul eta, Brad, randa tawa parawan, Brad. Berat ya yang pertanyaan teh. Teuing euy. Maksudna kumaha ieu teh? Beda eta be, Brad. Can ngadenge babarengan jeung Raja Kaler, Brad. Tawakeur LDR, Brad. Nying LDR ieu. Saroceng apal LDR ieu. Teuing da ceng euy. Kelah kurang ditanyakeun nya. Nggak orang ditanyakeun nya ka siluman balakutak. Orang can sempet ngobrol euy keur sibuk hari teh siluman balakutak. Keur aya pertemuan anyar di desa. Ya, ke orang tanyakeun nya. Da berat itu main si Aceng ieu barang tanya ieu. Rempag Saroceng. Geunahkeunnya, Brad. Halo dok ieu mah euy. Nongkrong teh kamari mah kosi mari kaluarganya ulin ka dieu. Hujan wae euy. Motor keluar mah nya keluar euy. Guys. Wae hujanan ge nya. Bari hujanan kieu nongkrong. Oke jas hujan. Jibrag atuh kosim. Tak kopi tah. Bae kosim nyeteng ya bae. Seteng we deui da tuh. Brad. Mani ulah we kosim nginum kopi teh. Di piheulaan tuh ku sireum ngadon pada ngararojay anjoy.
Lamun apa rek ngarojaina kopi mah tadi kosim nyewakeun bannya menang meureun duit Lampung pamangan makarunya berat tinggal itu nu anakna tuh ukuran lepan Itu jadikan masalah ya anjir. Sireum ngojay ge. Kos teu sakalian manehnya eta nanti jadi baywat. Pal teu penjaga pantai geuningan. Make pelampung geuningan gitu. Kan kabayang aing si Kosim jadi baywat mah kan baywat mah kalekernya. Yo anjing cungkring. pan kosim ge sarua tuh bisa ngojay Kon make pelampung nya bayi jeung ngojay lagi ngajera kopi nya ya geus teu kudu dipermasalahkeun sok we inum da eueuh anu paeh ku sireum eueuh kos ya nu jadi-jadikeun masalah mah lamun ieu kopi dipake ngojay bayawak kos eta jadi masalah ya guys nya diinum ngegel kana cungur bener tuh itu berat si kosim mah bayawak mah leuheung pan kosim mah pawang bawa yawak ya nu pake masalah mah berat lamun gajah sakali sedot ge pan ai gajah mah erep kosim mah kabagean pulau nu panjang irek di bararanungan keneh ieu anya nu jelema rarempag ieu aing mah balubar we anya di-scroll buru-buru cuk urang mah dasar wa tuh urang lila-lila teuing udah jadi rempag gitu nah hiji jeung si Kosim jeung Beebah jeung si Saremo mah oh ya si Saroceng mah hah bisa wae yeuh heuai bayawak yeuh